Wanci tunggang gunung di pasir satu lembur. Obat hama geus dibukakeun tutupna. Di barung ku leungeun nu ngageleper parna jeung rasa nu pagaliwata dina sajaroin dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui baraya Kang Has di mana wae ayana. Wilujeng patepung lawung dina channel anu maneuh Kang Has ngamumule basa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun carita pondok. Kalayan judul Saha Nu Salah. Wilujeng ngaraoskeun nyangakeun kasepuhan. Kalebat banget indung nu teu bosen ngagelendut tandanya taya watesna kaceplak atra nakongkolak bangun nu nganaha-naha tapi leuwih natra trengkak bapa nu teu karasa pisan kanyahna. Dina pikiran asa hayang geura-geura meakeun si botol warna hejo cenah asup kabehanana kana peujit. Leungit sagala nyeri nu salila ieu karasa alatan disapirakeun kudu jadi bapa. Jelengeng jentre nong toreng gantawangna bapa nu asih dipulang tai ku aing mah ditundung ti gobrok sia malebar kalengitan anak modal maneh mah ancamna beda kuring keukeuh nohonan pangajak Kang Iwan basa diajak ulin ke Curug Kancil bareng jeung babaturanana. Karasa pasiksakna awak nampa pangroga hala bapa dirangketan make beubeur kulit satekerna. Basa kuring kapaksa nyekot duit balanja tina dompet emak. Bedah kuring kudu ngagantian HP babaturan di sakola nu murag teu kahaja nepi ka ruksakna. Rasa cua rohaka kana jadi bapa. Nafsu kapegung ngagedur hal yang males nyeri di hati. Matak malam minggu kamari mah kuring ngagugu ngajak Kang Iwan camping di Gunung Galunggung pikeun tahun baruan. Keun cenah karasaeun cenah katalangsara bapa sika kitu mah cenah sadar
yang kuring oge boga kahayang sakumaha rumaja liana. Pungan saha atuh kasaban teh ukur buburuh embung nyingkah ka kota siga bapa nulian. Angin pasir bangun nu ngahujuhkeun paniatan ngagelebuk di tema seah daun awi di bewetan. Bari musapan beteug nu ku sialan dibadukan ku si Utun anu bapana ting ka mana leosna. Kabeh diinum nepi ka koredas. Cag baraya sakitu anu kapihatur carios pondok saha nu salah. Pamimah ditengetan eusining carita nembe nyarioskeun gelentis ati hiji murangkalih istri nonoman anu meujeuhna nuju ligar, anu meujeuhna seueur kahoyong, anu dirobeda ku zaman, dipangaruhan ku zaman, sangkan bisa nyacap sagala kabagjaan sakumaha ilaharna nulian. Namun sagala kahoyongna meh-mehan teu kenging widi ti sepuhna utamana ti ramana. Anu entukna janten ngalawan, janten susulumputan kangge ngalaksanakeun kahoyongna teh. Namung samulina ti dinya nu janten ramana malah nyangkalak ngahukum secara fisik. Anu antukna si istri putrana teh aya rasa dendam ngaraos teu dipikanya aku ramana, sanes ngemut malah kateterasan. Malihan dina hiji waktos mah ngahajakeun ngagugu pangajak bebeureuhna kangge camping di Galunggung dina raraga mapag tahun baruan. Nya panginten di dinya pisan aya kajantenan anu ngajantenkeun si urang kalih eta, si rumaja eta kakandungan atuh ku hiji ku dua botol pembasmi hama teh anu tos dicecepeng antukna dilek-lek dugi ka seepna. Saha melepat mugia
janten enteng kangge orang sadayana. Kangge sepuh utamina, kangge para nonoman oge. Usahakeun kedah aya komunikasi sur bahasa ayeuna mah antawis sepuh sareng urang kalih. Komunikasi harmonis utamina imah kangge nu ngarangna we pangintennya simkuring mugia janten itibar nyandak hikmah anu ageng. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur kalayan dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.